Episode ke-116 nepi ka-120. Balik ti villa kulawarga Kusuma Udin Mardi jeung Ici anu geus nepi ka imah, tuluy istirahat. Tapi teu lila Mardi boga maksud hayang ningali villa Bougainville, supaya pikirana ngarasa tenang sabab tadi geus ngalaman kajadian anu matak tepi ka enaken. Kulantaran kahayang Rukmini anu arek nginjem villa Udin ditolak, anu balu karena Rukmini ambek. Mardi akhirna ngajak Udin jeung Ici indit ka villa Bougainville. Ari Lastri mah teu milu kulantaran ngarasa capek, kakara balik ti villa Udin anu ngayakeun acara jeung babaturana dina raraga mamerken villa anu hargana 5 miliar. Mobil nepi ka hareup gerbang villa, Udin ngarasa kaget sabab kadenge aya sora gandeng siga anu ngabalang-balangkeun barang ti jero villa Udin. Barang di tenjo ges aya sababaraha jelma pake baju sarwa hidang ngaluar-luarkeun barang ti jero villa. Udin Mardi jeung Ici tuluy asup ka jero halaman villa. Katingali aya Dudung jeung genep jelma ker ngaluarkeun barang-barang ti jero villa Udin. Udin nanya, "Dudung ker naon maneh aya di dieu?" Dudung ngajawab, "Ieu villa kudu dikosongkeun sabab kuring menang parentah ti Nini, pikeun nyiapkeun ieu villa arek diusian ku kulawarga Kusuma. Teu bisa, ieu eueuh izin ti kuring," tembal Udin ambek. "Tong loba omong, pangawal rempuk si Udin, podaran sakalian, cek Dudung marentahkeun pangawal anu genep urang. Para pangawal anu dibere parentah ku Dudung buburu ngalaluarkeun belati rek nyerang Udin. Tapi ngan sakilat Udin bisa ngalumpukeun pangawal dina waktu nu singkat. Gerakan Udin lir ibarat kalangkang anu gerakana hampir teu bisa dituturkeun ku panenjo. Dudung molohok nenjo genep pengawalna ngagalau ler bari kabeh tatu sarua kawas dirina, pigelang lengan katuhu potong, irung getihan, huntu ompong. Dudung nyaho Udin jago gelut, tapi teu nyangka masih bisa ngelehkeun genep urang anu kabeh nyarekel belati, bari Udin sorangan tenanaon. Suku Dudung ngadek-dek. Ngarasa hanjakal nurut ka Rukmini datang ka villa Bougainville pikeun ngosongkeun isi villa tina parabotan nu geus aya. Rukmini boga niat langsung pindah nyicingan villa sanggeus narima laporan ti Dudung yen villa geus kosong. Tapi teu nyangka Udin bakal datang. Nenjo para pengawal geus dariuk bari mundur sarta eueuh nu maju deui. Udin ngareret ka Dudung nu nangtung bari ngadarek dek terus ngadeketan. Nenjo Udin nuju ka arah Dudung. Dudung pias, "Rek naon?" Dudung nanya bari undur-unduran. Udin ngajawang kera baju Dudung, "Rek nepi ka iraha sia ngaganggu aing jeung kulawarga aing." "Ampun Din, Ici, uwa, tulungan kuring," cek Dudung bari ngareret ka Ici jeung Mardi. "Saha maneh, kuring teu wawuh," cek Ici, "sia nu ngomong aing lain uwa maneh deui, rek naon menta tulung ka aing," cek Mardi sorana ngageter. Bari masih ngaranggem kera baju Dudung, dua ramo lengan kenca Udin neken kana tarang baga Dudung, terus nyalurkan energi tina awakna bari ngaharewos kana celi Dudung. Mimiti ayana sia lain lalaki, Dudung mimitina tengarti kana omongan Udin, tapi karasa aya hawa tiis anu asup kana tarang bagana terus nyebar nyaliara kana parabotna. Dudung ngarasa parabotna baal teu bisa ngarasakeun nanaon deui. Seolah-olah parabotna geus leungit, tapi calana ngadadak jemlong, padahal manehna ngarasa teker ngompol, sadar parabotna geus dol. Dudung langsung leweh ngaguguk, kabayang saumur hirupna kudu make pamper. Udin buburu nelepon kantor pemasaran, "Kuring ti A05, kunaon imah kuring bisa kabongkaran, mana keamanan double anu dijanjikeun pengembang, kerahkeun kabeh keamanan anjeun ka dieu. Aya 7 bangsat di dia," cek Udin bari nutup telepon terus lumpat ka jero villa neangan Libo. Nyampak Libo keur nyang hunjar, lengan jeung sukuna di talian, biwirna dijejelan kaos kaki, untung tekunan naon, ukur pipina hungkul nu garanek, sigana balas ditampilingan, tali anu nalian panangan jeung sukuna dibukaan, tapi Libo nolak dibawa ka rumah sakit. Akhirna Udin pamit balik. Tepi ka imah geus burit. Nyampak Lastri keur diuk lalajo TV bari bengetna buni katutupan ku masker kecantikan, Udin jeung Ici arasup ka kamar. Mardi sosoloyongan,
Buburu diukawas nu puyeng terus nyingraikeun rambutna bari ngusapan tarangna nu bonconong keneh urut di baledog ku Asbak. Lastri kaget nenjo tarang salakina benjol, ti tadi teu nyahoun sabab katutupan ku rambut, terus ngadeketan tapi teu tatanya nanaon da keur di masker. Bawa kuring ka kamar, hayang ngagoler, tadi di baledog ku ema make Asbak, puyengna karek karasa ayena, cek Mardi ka Lastri. Lastri ukur unggek bari nyangkeh cangkeng salakina terus dibawa asup ka kamar. Nyai geus dipecat ti palapa, naon rencana Nyai saterusna, Udin nanya ka Icih. Enjing bade ngawitan milari damel Kang, jawab Icih bari asup ka kamar mandi. Udin ngalengkah kana jandela, terus nelepon Salman bari melong kaluar. Anak anjeun Ibro, masih rek dikawinkeun jeung Unah Kusumah. Enya, ayena masih dina masa tunangan, aya naon guru. Kuring lain hayang ngatur kana kaputusan anjeun, tapi sakadar ngabejaan, kulawarga kuring geus eueuh hubungan deui jeung kulawarga Kusumah. Kuring ukur ngarasa hariwang lamun kaharepna Ibro bakal kapangaruhan ku sifat kulawarga eta anu resep ngajieun masalah jeung kuring teu hayang mumusuhan deui jeung anak anjeun. Ulah hariwang guru, ayeuna keneh kuring bakal ngirim jelema ka kulawarga Kusumah pikeun ngabatalkeun tunangan. Alus, cek Udin bari nutup telepon. Udin nyerengeh, dina fikirana eueuh deui cara kulawarga Kusumah kudu diwara ku cara anu teu diduga ku maranehna. Saterusna Udin nelepon Susi. Susi, umumkan di media yen Bima Raya nangguhkeun proyek eta bisa jadi alasan pikeun mutus hubungan kerjasama jeung palapa, asupkeun palapa kana perusahaan blacklist. Mangga juragan, ditangguhkeun dugi ka iraha, teras naon masalahna. Pamajikan kuring dipecat ti palapa. Proyek tangguhkeun tepi ka pamajikan kuring muka usaha sorangan. Anu penting putuskeun heula kontrak jeung palapa. Mangga juragan, abdi ngadamel heula draftna, dina 15 menit, info dirilis. Telepon ditutup, Udin kaluar ti kamar, kadenge Mardi keur gegerungan di kamarna, buburu disamperkeun, nyampak Mardi keur digulang gaper ku Lastri, bonconong na tarangna beki genek, sarta mimiti kaciri sakuriling panona oge genek. Aya pembekuan darah, kedah enggal dicandak ka rumah sakit Bu kangge ngajalani kraniotomi, upami diantep hematoma intrakranial bakal ngabahayakeun nyawa Bapa, cek Udin. Ngomong naon ari maneh, emat teu ngarti, cek Lastri. Sabab bisi Icih jeung Lastri gemper akhirna Udin ngomong deui. Abdi bade milari landong sakedap. Jagi weh Bapa Bu, cek Udin bari buburu kaluar. Loba teknik medis dicatat dina buku salapan ilmu karuhun. Aya resep tradisional keur nurunkeun depresi jeung ngalancarkeun darah, ieu bisa dipake nulungan Mardi. Jadi Udin moal ka apotek, tapi ka toko ubar tradisional atawa meuli bahan ubarna. Karek ge Udin kaluar ti imah, di luar geus nyampak Kin Gang jeung asistena nu ngajingjing kardus. Aya naon pakin Gang aya di dieu? Udin nanya, guru, abdi ngahaja ngintun bahan obat, bili salira peryogi kangge persediaan di bumi, cek Kin Gang bari ngaliuk ka tukang nitah asistena mikeun kardus nu dicekelana. Mangga dibuka di parios, cek Kin Gang deui. Udin buburu muka dus, di jerona aya belasan bungkus plastik akar-akaran jeung bebutian, ginseng, akar erih, pangle jeung sajabana. Oge aya sabaraha bahan ubar laina anu memang geus jarang aya. Sanajan bahan ubarna biasa, tapi Udin atoh pisan, sabab meuni asaku kabeneran. Manehna rek meuli ubar ayuna diantaran bahan ubarna, eueuh salahna ditarima bari sakalian rek nyobaan praktek nyieun ubar sorangan. Nuhun Pak Kin Gang, cuk Udin. Kin Gang manggut, kuayana bantosan ti guru. Ayuna abdi tiasa fokus deui kana usaha, hasilna lumayan, omset nambihan teras pelanggan oge nambihan, usaha abdi kana bahan obat anu kieu, salian kangge minuhan kabutuhan dalam negeri, abdi oge ngalakukeun ekspor ka sababaraha nagara, upami kapayuna salira peryogi deui bahan obat, wartosan abdi. Udin unggek, kuring kakara arek nyobaan ngaracik ubar, mun butuh pasti bakal mere nyaho ka anjeun. Guru,
upami salira aya waktus, sakali kalimah ameng atuh ka bumi, cek Kingang. Lamun kuring nyalse, cek Udin Sri, nuhun guru. Abdi seja permios, cek Kingang bari indit. Udin balik deui ka imah nun dadus di kamarna, terus ka kamar mitohana, nyampak geus aya Icih. Kang, kumaha upami dicandak ka rumah sakit, ulah waka, bapa moal kuat di jalana, babaturan akang tadi nganteran bahan ubar, akang rek ngaracik heula, tembal Udin. Mardi anu ngadenge nanya, emangna maneh bisa ngajieun ubar keur ngubaran bapa? Pernah diwaraku ma emeh pa, tekedah hariwang, tembal Udin kapaksa ngabohong, sabab mun disebutkan diwaraku buku salapan, ilmu karuhun secara goib, pasti Mardi moal percayaan. Resep dina petunjuk buku salapan ilmu karuhun memang resep baheula anu geus tara dipake deui di zaman kiwari, sigana geus moal aya jelma nu masih nyaho. Ubar anu rek dijieunku Udin bisa oge keur anu geger otak infak selebral jeung stroke. Mardi butuh kombinasi ubar pelancar darah jeung depresi. Tapi lain diajar tina lalajo TV deui Pandin, bapa embung dijieun praktek ku maneh, cek Mardi kasiunan. Sanes pa, ceuk Udin nyerengeh, bapa geus teu kuat, bapa hayang ka rumah sakit, cek Mardi. Nya mangga atuh ari maksa mah, dicobian heula ka rumah sakit, dijajabku ibu sareng Icih, mudah-mudahan aya karaosna, cek Udin bari mikeun kunci mobil ka Icih, terus Udin mayang Mardi ditaikeun kana mobil. Udin balik deui ka kamarna, milihan bahan ubar terus dibawa ka dapur, sanggeus dipigawe sasuai takaran sarta ngaliwatan sababaraha proses salila 2 jam, akhirna obat genep pel jadi, saukuran tai domba warna coklat. Beres ngajieun ubar, Mardi oge datang, tapi masih dina kaayaan pupuringisan jeung jalana oge dadalik degan keneh. Kumaha saur dokter pa, Udin nanya, ngan dipariksa hungkul, nungguan hasil laboratorium, bapa karek dibere jadwal kalebna, kudu dipariksa getih, urin jeung CT scan, hasilna kudu disetorkeun deui ka dokter, sementara, dibere ieu heula, ubar nyeri sirah, cek Mardi. Kang kaang sesengit jamu, landong kenging akang tos janten, Icih nanya. Udin nembongken pel dina dampal panangana terus diasongken ka Mardi. Pa landong ieu kangge ngalancarkeun penyumbatan darah dina mastaka, mangga dileet, cek Udin. Mardi kerung ningali bentuk ubarna terus diambean, ubar teh sengit jeung seger, liang irungna asa ngemplong. Iya bener jiunan maneh, anu diajarkeun ku ma emeh, Mardi nanya. Muhun pa, Udin unggek, yakin maneh teu salah resep, bapa moal jol jengker, Mardi nanya deui. Moal pa, enggal leet, piraku abdi lepat, cek Udin nyerengeh. Engke deui lamun barang jeun ubar ulah kawas tai domba, cek Mardi bari buburu nunda ubarna dina letah terus diterei. Kumaha, aya karaosna pa, Icih nanya ka Mardi, rada lumayan, padahal acan 10 menit, tembal Mardi, bari kerung. Rupa ubar memang teka tenjo alus, tapi karasa nyeri dina sirah lalaunan lengit, malah irung ge asa ngararamplong. Saha babaturan maneh nu geus mere bahan ubar, Mardi nanya ka Udin. Kingang pa, jawab Udin, Kingang memang eksportir bahan obat, nahan nyahoun maneh keur butuh, Mardi nanya. Kaleresan panginten, dan nyebat kena masihan kangge sasayogian di bumi, Udin ngajelaskan. Kingang memang kawentar direktur bager jeung someah, ngan pedah kadang kasomeahan bapana sok diruksak ku anakna si Stephen, cek Mardi. Icih oge ngabenerkeun, muhun, abdi getos lami ngadangu, sanajan cina bari pengusaha, tapi tetep tiasa ngajagi kasopanan ka sasaha. Nanging saurna akhir-akhir ieu usahana nuju seueur masalah. Nyi, geus peting, tinggalkan bapa sina istirahat, mah tuh geus ngagoler dina korsi. Nyai ge kudu istirahat, masalah poe ieu teu kudu difikiran, pagawean pasti bakal aya gantina, cek Udin bari nungtun Icih kaluar ti kamar Mardi. Harita Rukmini, Karsidi, Una jeung Isah masih acan sarare. Kabeh keur nungguan beja ti dudung.
bari nungguan dijemput, sabab mobil hiji-hijina keur dipake ku Dudung. Sababaraha pakaian mah geus dipaksa kantong gede. Kabutuhan pribadi oge geus disiapkan dina tasna masing-masing. Sedangkan parabot laina, rencana rek diangkut isukan nyewa mobil angkutan barang. Ngan teu disangka-sangka aya beja ti kantor polisi anu nelepon yen Dudung jeung genep urang pangawalna ditahan ku polisi sarta ayeuna keur dirawat di rumah sakit polisi bari dijaga ketat teu menang ditenjo saacan beres penyelidikan. Tuduhana ngarampok jeung nganiaya saurang penjaga rumah. Beja ieu ngajadikeun Rukmini ambek, pasti si Udin anu nyilakakeun. Rek saha deui, cek Rukmini. Ma tebus Dudung mah. Kala kumaha oge manehna kaditu kulantaran parentah ti ema, cek Karsidi. Antep sina jarak jak heula, geus cager karek ditebus. Ditebus ayeuna mah angger kudu diurus keneh, kudu dikirim deui ka rumah sakit, jawab Rukmini. Acan beres ngomongken masalah Dudung, tukang kebona asup. Bu, di luar aya tamu saurna ti kulawarga Wijaya, pokna bari buburu kaluar deui. Rukmini buburu nangtung terus nenjo keluar nyampak aya dua tamu keur ngajanteng. Terus Sri marah mai, sabab nu datang Salman jeung anakna Ibro. Karek oge kuring ngarencanakeun isuk rek kaditu nanyakeun masalah villa. Kumaha carita nabet bisa dibikeun ka si Udin, eta panker incu kuring si Unah. Salman ngareret ka Ibro bari kerung, terus ngajawab pertanyaan Rukmini. Anjen gede rumasa? Rukmini teu ngarti maksud omongan Salman, buburu nanya. Maksud anjen kumaha, cek Rukmini bari ngareret ka Karsidi nu diuk di jero. Karsidi, kadiu, ieu besan maneh datang, titah ka jero. Kuring moal ka jero, cek Salman, naha, cek Rukmini kerung. Kuring hayang ngobrol di dieu masalah rencana kawin Ibro jeung Unah, cek Salman. Oh masalah eta, lamun geus ditangtukeun tanggalna, iraha wae kulawarga kuring mah geus siap, cek Rukmini. Lamun kitu, kuring rek nyarita langsung kana intina, kuring datang ka dieu rek ngabatalkeun tunangan, teu kudu ngabadamikeun nanaon deui. Moal aya acara kawinan antara Ibro jeung Unah. Naon? Rukmini jeung Karsidi nanya bareng bari molohok kaget. Unah ti jero oge kaluar, kunaon? Abdi sareng Kang Ibro tos ngabadantenkeun tanggalna. Kantun disatujuan, cek Unah, terus nanya oge ka Ibro. Kang, aya naon ieu? Tapi Ibro tungkul tengah jawab. Nempo Ibro kalah tungkul. Unah langsung leles terus andreprok bari cerih nyekelan suku Rukmini, geus hampir sataun tunangan, malah pernah kalepasan tepi ka kudu aborsi da bisi kanyahoan ku kolot. Hate Unah nyelekit nyeri dipegat sacara safihak, obrolan ti samemehna, komo pasea heula. Rukmini ngadek-dek nahan rasa kuciwa jeung ambek. Salman, naon sababna, kuring teu nyieun masalah anu matak nyinggung anjeun pan, Ibro geus dianggap incu kuring sorangan. Duanana hampir sataun tunangan. Anjeun teu bisa nyalahkeun kuring atawa anak kuring, salahkeun diri anjeun sorangan anu teu boga kaera, tembal Salman. Naon kasalahan kuring? Rukmini nanya bingung. Villa Bougainville anu dibikeun ka Pa Udin, kunaon bet jadi anjeun anu ngarasa ngapi milik, eta sarua wae jeung ngahina kuring, cek Salman ngajelaskeun. Eta pan masalah kulawarga, masalah antara kuring jeung Udin, naha bet kudu anjeun nu kasinggung, cek Rukmini. Kuring teu hayang Ibro anak kuring katepaan ku sifat saraka, anjeun, hiji-hijina jalan, Ibro kudu dijauhkeun ti anjeun jeung kulawarga anjeun, cek Salman. Rukmini teu sanggup deui ngabantah omongan Salman, manehna nyarande kana lawang panto bari nyekelan dadana. Karsidi ukur bisa cicing, hate letikna ngabenerkeun omongan Salman, ieu kabeh gara-gara indungna. Kang Ibro, anjeun tega, cek Unah bari lumpat ngarangkul suku Ibro. Ulah nyalahkeun kuring, salahkeun mah kulawarga anjeun, libo anu ngasuh kuring ti leletik, tadi disiksa ku si Dudung. Pan kuring pernah nyarita ka anjeun, kuring geus nganggap libo uwas sorangan, libo anu ngawarah kuring naik kuda, libo anu ngawarah kuring nyupiran, kuring pernah tilelep rek payeh di talaga libo oge anu nulungan, naon maksudna kudu libo anu dikakaya,
kuring teu bisa ngahampura, cek Ibro ka Unah. Unah langsung nangtung terus nyamperken ka Rukmini. Nini, anjeun geus ngahancurkeun kabahagiaan kuring, cek Unah bari terus lumpat ka jero imah terus naek ka kamarna di lantai 2. Rukmini tenyang ka pangaruh Udin gede pisan nepi ka Salman wani megatkeun tunangan incuna. Rukmini ukur bisa narima pasrah nenjo Salman jeung Ibro baralik tanpa pamit heula. Di kamar, Unah keur diupahan ku Isah, tapi terus-terusan leweh bari nangkuban, ngarasa kuciwa ku sikep Rukmini, kuciwa oge ku sikep Ibro nu dianggapna teu boga pamadegan sorangan. Tunangan hampir sataun lain waktu sakedeng, malah geus nganggap Ibro salaki sahna, kakara ayena ngarasa dirina kotor jeung hina. Karsidi ogengan ukur bisa pasrah, tapi teu bisa nyalahkan indungna. Karsidi ngarasa ieu kasalahan manehna, gagal jadi bapa, ngarumah tangga tepi kaboga anak 2 masih cicing di imah kolot, anu akhirna kudu nurut kana sagala rupa aturan jeung parentah Rukmini. Ayena anak lalakina dirawat di rumah sakit bari teu bisa dilongok. Anak awewena keur rajet hatena, jelas hiji tekanan batin keur dirina. Ma, kuring geus loba nurut kana sagala kahayang ema, tapi buktina, ayena kulawarga kuring hancur, cek Karsidi bari tungkul. Teu kudu loba ngeluh, masih loba jalan, si Dudung tinggal ditebus, si Unah teu kudu letik hate, rupa gelis, umur ngora keneh, masih bisa neangan deui nu leuwih ti si Ibro. Tembal Rukmini bari asup ka jero imah, terus ngareret deui ka Karsidi nu masih ngajanteng dina lawang panto. Ingat, palapa masih aya kontrak jeung Bima Raya, bantuan ema mikir saha anu kudu maju kaharep pikeun ngaganti si Icih. Lamun proyek beres, kondisi urang bakal balik deui kawas baheula, teu kudu gumantung deui ka jelema jegut, teu kudu cape-cape hayang bebesanan jeung Salman atawa Wisesa. Bakal ngantri anu hayang bebesanan jeung urang. Naon rencana emas satuluina? Cek Karsidi nanya bari nuturken Rukmini asup ka imah. Sanggeus si Dudung bebas, ema rek mikeun jabatan direktur ka manehna. Si Dudung nu bakal nyekel tanggung jawab neruskeun kerjasama palapa jeung Bima Raya, tembal Rukmini. Karsidi ngarasa atoh ku kaputusan Rukmini. Memang salila ia dirina oge ngaharapkan usaha kulawarga Kusuma akhirna diwariskan ka anakna, lain ka Icih. Rukmini diuk dina korsi terus nyarita deui, si Dudung kudu dibimbing, teu menang aya kasalahan dina ngagawean proyek Bima Raya, ngara kaharapna bisa dipercaya keneh pikeun ngagawean proyek tahap 2 jeung saterusna. Kuring yakin Dudung bisa mah, kuring nyaho kamampuan Dudung, ulah hariwang, cek Karsidi. Ema rek istirahat heula, cek Rukmini bari nangtung, acan kebat ngalengkah ka kamar. Panto aya nu ngetrokan, Rukmini ngarandek bari nitah muka panto ka Karsidi. Karsidi buburu lumpat muka panto, nyampak lalaki ngora pake jas rapih. Saha anjen? Kunaon peting-peting masih tatamu, aya kaperluan naon? Karsidi nanya rada tegek, sabab salian waktu geus maju ka peting, tamu nu datang ge teu wawuh. Leres di dieu bumi kulawarga Kusuma, abdi peryogi nyarios sareng kepala kulawarga, cek tamu nanya. Rukmini buburu datang, kuring kepala kulawarga Kusuma, aya naon, cek Rukmini. Ibu, abdi pengacara Bima Raya, cek eta lalaki bari rengkuh hormat. Rukmini marah mai ato, oh, hayu asup heula, ngobrolna di jero, cek Rukmini. Teu kedabu, abdi mung bade masihkeun serat kaputusan pengacara, cek eta lalaki ngajelaskeun bari nolak asup. Surat kaputusan naon? Rukmini nanya bari kerung. Surat keputusan penangguhan proyek ti Bima Raya, sareng surat keputusan pemutusan kerjasama kontrak antara palapa sareng Bima Raya. Sanaos proyek eta jalan deui, palapa tos teu tiasa deui ulu biung dina sagala proyek Bima Raya kapayuna. Kumargi kitu, ibu kedah enggal nyiapkan sadaya data, diantos dinten Rebo di kantor Bima Raya kangge ngabereskeun sisa pembayaran. Rukmini ukur bisa molohok kaget, tilu masalah anu ngarugikeun kulawargana datang dina waktu ngan sapowe, ieu pasti lain kabeneran. Tapi naha, karek ge tadi ngabahas proyek, ayena proyekna leungit,
lain saukur diputus, tapi diblokir. Aya naon, naha pagawean palapa nguciwaken, Rukmini nanya. Teu aya kalepatan dina padamelan Ibu Icih, kaangge pisan, tapi kumargi Bimaraya ngadangu Ibu Icih tos teu janten pimpinan di palapa deui. Bimaraya kapaksa ngaluarkeun keputusan penangguhan, jawab pengacara. Rukmini ambek, Bimaraya perusahaan gede sarta boga reputasi alus, ayeuna mutuskeun kerjasama safihak, teu sieun dituntut. Abdi pengacara Bimaraya, mangga wae upami ibu bade nungtut, nanging dumasar kana naon, mangga aos deui perjanjian kontrak anu masih aya di ibu, didinya disebatkan, upami proyek ditangguhkan, otomatis sadaya bentuk kerjasama dibatalkan, naon anu kedah dipidamel deui upami proyekna liren, cek pengacara ngajelaskan. Tapi naha make kudu di blacklist, temenang deui miluan proyek saterusna, Rukmini terus nanya. Perkawis blacklist, eta hak mutlak perusahaan anu kagungan proyek. Standar palapa saleresna ti awal memang tenyekapan syarat tender, nanging kumargi aya kasanggeman sarta jaminan pribadi ti Ibu Icih, kakirangan tiasa ditolerir, nanging anu masihan jaminan ayana tos teu damel di palapa, ngartos panginten bu, cek pengacara. Ayana Rukmini bener-bener geus teu kuat nangtung, awakna ngarumpuyuk andeprok, harapan hiji-hijina oge lengit, anu kabayang ku manehna ukur hiji, bangkrut, nyambung.